Maneh cuci muka baik, engke cuci muka eta glowing, pokokna mah glowing deh. Engke karada, koromot, koreng sagala leungit pokokna mah. Ku sabun ieu. Ku sabun eta. Tuh urang tuh. Ih buktina kan. Tuh, bagus tak? Bagus. Bagusnya. Aji sabun ieu kandung kana naon-naon ieu cenah. Iya, karena koromot, karena koreng pokokna mah beutihkeun, carawat sagala pokokna mah bersihkeun. Nah, amun maneh hendak mesen, nah di bawah ini nih. Nih udah ada nih nomor teleponnya di bawah sini nih. Oke, mana mesen ya karena ininya. Oke? 20.000 ya. 20.000 doang. Udah bikin muka glowing. Tuh. Bersih kan? Nah. Oh, kieu. Iya, namanya sabun Livea. Mana wae ketinggalan. Biasa lah, tugas numpuk jadi jarang keluar. Kangen kutu ka urang. Ini soto ya amat kang dihantu. Ya aku lah. Iya, apaan sih Aceh? Pagi ini kemana nah? Kayak mah babaturan. Ayo ini tuh ge. Biasa lah. Bukan itu kenapa udah lupa namanya. Lelaki sorangan deh. Itu lah. Kangen atau kita sesuatu maka tuh ya. Bos ya kemana? Bos ya kemana? Enggak sama tadi. Sabodo eta mah sabodo sia. Bos cau. Tahu. Bos ya aya. Oh, si bos aya. Bejakeun. Cau nu aing moral tong dialaan bae. Saun banget. Eta sia, aing ge cau di kebon moral. Saun banget. Ai sia, sabodo sia eta mah. Sama. Bejakeun sabot cau moral dialaan bae. Kitu kitu teh nya. Oh. Ya, lantas ya. Kudu nelpon bos Cau heula nya. Kabelah itu dengan loba. Ya Allah, geus bae aku sosodot ya aing pasti dicarekan nih ku bos Cau. Kumaha ieu? Oke, aku kudu nelpon lah ka bos Cau lah. Panas amat hareudang jasa ieu teh. Beda aing mah panas wae mah beda teh panas mah. Beda aing mah tapi lamun kapasar teh pasti kerjaan kayak curiga aing ge bomen jeung si komengnya terbobogohan. Enan John. Jadi cing dia. Baik. Satu bulan madu. Wis bos ya. Bulan madu. Ya, salam.
Sah apa tadi? Aku saya waktu maghrib bos. Bukan ya panganten kene pada bulan Maret. Sama tulang. Leha, benar sih Ali. Di jalan. Menyakan undangan. Benar sih undangan Benar mana? bos. Benar undangan tadi. Benar undangan gitu. Tidak untuk bos. Maknya undangan aja kain undangan nah dia kira aku kain dulu. Banyak. Undangan ke mana Cina? Mau bos. Oke, kuang di tepungan coba. Sama ngomong. Habis sekretaris aja. Di maksud kira-kira teh benar. Oh emang kayak kadang-kadang sok musingkeun ongkos lain oge. Atuh sieun aya udang kadang-kadang mun keur aing panjeun mah main adek bae ka saha. Itu jago. Cuman aya bagus nah gitu yang di jalanan teh aing. Iya maksudnya nabi. Selempang lah aja manehna. Apa kata Ogah lah kuat haredang rek balik belah aing hayang mandi. Bisa mah. Bos lagi gitu mah. Oh, enggak cabut jam 10 sampai di sini semua. adanya? Bukan waktu jam 10 ya. Naon? Naon? Oh, tuh kayak katanya. Jauh kan ya, atuh lain eta pan si Jonathan ka aing ngomong aing sing ngajakan undangan aing ka mana. Saha nu ngajakan undangan kuku eta anak buah bos cau teh boloon. Bolon kumaha? Eta neuk nanyakeun cau anu di kebon ngan saya teh nyambung. Itu. Kadang-kadang kita anak buah aing maklum lah. Heeh. Saya pikir itu rada-rada. Lain aja kumaha maksudnya kumaha cau kumaha. Anu ngora kusaha di alaan. Aing maksudnya kumaha cau ngora di Atuh ala. eta di kebon urang cau nu ngora ge kuat beak di alaan. Itu beres ta budak. Budak ngoralanan anak baik. Atuh teh nyaho cenah bos cau. Kayak kudu kudu dikondisikan anak-anak buah aing panain aing lamun ujug-ujugan bisi ngaranna anak buah teu paham gitu. Kayak orang tanyakeun mah kan kita kumandai kasih ya. Lain kuat beak jeung ngora-ngora atuh kira-kira beak. Lain eta ngomong-ngomong ngira nu gawe kitu amat. Kumaha? Kumaha maksudnya sok teu jelas ya mah. Atuh rada sigan rada. Hah? Ieu nya. Atuh lain rada jaloba sih deui. Kadang-kadang kita sok kayak nyambung oge ngeulkeun aya ka aing. Lain ngomong teh nyambung gitu. Coba codeka tapi teu neuk kadek kasih mah. Henteu tadi anu sieun Kamu sebenarnya berarti mah. kawem, pada kabudak main kadek bae ka lalaki mah. Lah geus kitu deh ho. Oh, oke ku aing dibereskeun eta mah gampang. Oke lah. Nuk ngorana kalau tiap pokokna mah ku aing dibayar yeun kayak gawe kubu budak mah dialaan. Sip. Geus lah urang negara balik Di jam sana ka mana eta ka dieu? Jonathan, saya dia kenal. Saya kenal dia maghrib. Sang sebelut. Sang sebelut. Iya. Aing tadi Saya kenal dia. sang sebelut. Ini bae tadi kayak mah. Oh, saya kenal dia. Stasia dengan dia beli kopi, nyun kopi. Kawan, nyun kopi. Kopi. Kopi deng aing ya, kopi deng. Oh, Saya kopi naon? tidak. Ini. Siap. Tah, Jo. Pasti itu mau kopi gue yang sudah pakai militarasi. Kenapa tarasi? Asia. Aneh tarasi. Kopi, kopi. Kenapa tarasi? Kopi, nuki kopi, di Matarasi. Salah lah. Salah, tuh. Ya nake mau ya bos cau dengan sekretaris dongo. Ini bolotnya dongo. Kita beli kopi, Matarasi. Kemudian siapa panggil dia? Tahu. Ana atuh lain eta kumaha maksudna teh cau kabeh nu ngarora sagala dialaan gitu. Bos tahu eta, kita di alaan geus nang. Atuh pan aing mitah ngalan ge maksudna pan ngalarti nu karolot budak atuh lain anu ngora nu tong-tolang kitu diunu. Atuh aing lain mungkin malah itu kitu carana mayaran teu katarik wae. Mahal dituakeun kana mobil eta. Alaan kabeh. Bicara nama aing rugi eta ceng. Atuh kan eta kudu dibayar bae eta petani modal si Leha tadi ka aing nyamuk-amukan pembeli kita kudu dibayar bae eta ku aing. Atuh ana geus kieu mangeun ka hareupeuna tawayana perhatikeun sing benernya. Sok main gedok bae. Eta
Besok bari karancola bae gawena meureun. Karancola bae meureun gawena. Teu pun kita gawe kita pagawe lain urun pagawe lain lah urang. Pas katarak bae. Itu Wae naman mas mun kaharep aing mau sampai pas terjadi kitu da nya pan aing rugi aing kitu bae babawang si leha teh sabaraha duitan eta. itu salah satu Kai baru tuh duit kai mah bae. Budak ajakan kabehnya. ya Itu udah balik kan. Namun bae. Dengekeun aing nama kau kata mah. Mendingan teh aing nganjang kan si Marmi nama. Sah utang ina. Cenah deui malah ngomong-ngomong orang ina nganjang antar kan si Marmi aing. Orang kan nyok utang ina. Kayu Anu utang kawan ina. orang ngomong sia mah hirupan motor antar aing. Mana? Atuh geura be hirupan lah. Enak oh. Pusing aing ngomong. Assalamualaikum. Boleh. Mas mak kue ta cau. Aja anak dia. Atuh rek ulin lah kayak tungguannya kadang otw kadinya gara dandan be singgel Jangan boleh. Enak-enak ah. Aduh, maharipet deh, pokoknya mah. Kayak kita maharipet. Yes, tapi camnya. Dai Assalamualaikum. amat baik Pas salat maghrib belan. oh Astagfirullahaladzim, kunan beb itu bedug. keluar lain mau dibahas itu deh. Mau dita? Mau gitu pakai jaket lagi nama. Serius? Awe kan tuh. Oh, Kira-kira. dah dari trip bae nganjang oge. Bos, naik kopi. Mulai nama Ciherang be. Kira dah tegena ieu bebe. Ayo, anak buah sekretaris. Nuhun be. Sami. Udah doang. Baiklah. Udah kemarin anak ngaji. Ngaji jam 7 lewat ke Bali. Enak anak balik japuk lain. Lain pan aing sayang kali lain kasih doang lah aing ka anak sia ganti barunya be. Syarat ya. Jangan hayang ka sia baru kudu daek ka anak naik. Atuh meureun be jemagel. Tuh tenang wae. Malah nu nyarekan kulit kita. Atuh ulah keting-keting be. Aing panang ieu aneh aing ti urang bae mah bebas kumaha gitu mah lah hanya nganjang penting sekali-kali dikitu kenaikan bebe bae. Tuh cuman kan aya tiga-tiga orang ibu nyoba batasan tuh bos. Tuh jangan nama Keting-keting. maghrib tenang bae. Paling lah saya nangis jam 7 lewat kalau. Yang namanya sih sama orang sama sahur. Sekalian itu tadi aing geus. Ah, cari Kak. Ya. Saya kawenan diuk. Udah diuk siapa nang tunggu dia. Gak ngaganggu bae. Apa lalunya buka bos saya terlalu. Pane acara urang bae di bawah gitu emang menjaga segala kemungkinan urang bisi ngaranna kita tangga teh nyaho. Kalau nanya nggak bisa pos sin pos gantar gitu. Ini maksudnya dari ucing kungan di tengah bae.
Nahuan pan masalahna orang teh can halal jadi eta jadi pembatas. Coba sih mengeserkan di setik. Mung teuing. Si betul ada kutan malah ngeser jauh salah kadinya mah. Mung teuing. Sila itu dah nggak ganggu aing bae sih. Ampunnya serba salah. Saki aing mawa sapam. Apa japuk heulan? Japuk. Ngapuk-puk bae gampang gitu. Tenang bae. Ngereser-reseran bae, Beb. Beb. Kamu suka di depan aku, besok sudah asli, betungkul. Sudah asli depan tengah, di tengah jauh, malu-malu baik. Disebut romantis, dah ikan mah bisa eta romantis. Tapi tampolah keur ngawit-wit bae deh. Tapi hati mah bisa dibohongan kan ya, tapi gitu mah manis. Beb. Itu peka. Sok malah nunggu kamu, sok malah malu-malu. Nanaon? Dicabak oge. Pamali teh beunang. Kayak gitu main buru-buru atuh anu semangat aing usaha. Japuk deh pokoknya mana japukna. Bos, coba japuk-japuk ladang cowok aing geus ngajelma. Enak mah ulah kudu dijapuk-japuk aing jambereun sejauh ieu geus menilai ayeuna mah kumaha dipasrahkeun ka sia. Oh no. Duit naon da intina mah hirup aing geus dipasrahkeun bari duit wae. Japuk. Ayeuna mah aing di moal bisa lila aing berangkat deui panari. Ayeuna mah aya duit geus mah eueuh dengkeun aing. Aju ayeuna. Isukan bisa aya butuh duit mah kan moal di kalebaka. Kalebak. Kepin apa yang direakeun. Asik. Tapi aya duitan apa eueuh? Banyak. Asik. Kada kebutuhan budak udah diperhatikan. Asik. Ulah pohong kewe ayeuna. Gitu. Pada itu nya mungkin bahaya bener si adutan ge moal kata. Bos, cuma ngomong kali nih. Nah, gitu kaganggu. Sih, aing makan apa dong? Oh, para saing kaganggu. Kaganggu ongko, kaganggu ongko jadi urang teu nyaman teh kitu lah. Kayak gitu mah ini kondisi kan tadi luar bae. Nah, siap melotot deh ge. Ranginang mana? Ranginang deh ge ya. Budak itu nang bae apa terus capek deh anak bae gini. Lapareun, lapareun terlalu. Bisa namanya nu keur baliknya seperti enggak. Oh, dia sanginang mana? Suka aya nyokot duit, ulah poho budak perhatikan ya. Segera nang tumbat wae keur balik. Ampun anak gua. Ya. Beb, aing baliknya. Oke. Dah. Dah.